Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqta bil qawaiju wa tunalu bil raqaibu wa husnul khatimi wa yustasqal qamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lahu ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah pengajian, bapak-bapak, ibu-ibu, para kesepuhan anu sami-sami dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Langkung dipayun ayu urang bebarengan manjatkeun puji syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas masihan mang pirang-pirang kanikmatan ka urang terutama nikmat iman sareng Islam. Dibarengan ku nikmat sehat wal afiat sehingga alhamdulillah dina wengi ayeuna urang masih dipasihan panjang umur, dipasihan kesehatan, dipasihan kekuatan sehingga urang dina wengi ayeuna masih tiasa bermuajah bersilaturahmi di majelis ta'lim ieu dina raraga ngagugurkeun kewajiban urang masing-masing nyatana tolak ilmu. Salawat beserta salamna pamugi Allah ngalimpakeun ka junjungan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tailap ka para keluargana, para sahabat mata gantun ka urang salaku umatna. Mudah-mudahan urang sadayana kenging syafaatil uzma dina kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nusa kumaha biasa urang sajana pangaosan urang doakeun heula dulur urang menuju sehat. Nu pertama nyaeta Mang Kedung atau Mang Dul Mukti nyaeta kamari nyenang ajajal hiber jadi ngajajal awak kena hiber di tangkal jamblang pemantin teu bisa ngapak ka luhur itunya si orang kahandap aja nama para ratu. Tapi alhamdulillah sanajan itu orang doakeun mudah-mudahan Manggul Mukti dipanjangkeun umurna tetep iman Islamna dicepetkeun cager dina segala penyakitna oge keluargana dipasihan kesabaran dipasihan ketabahan Barokatil umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kaduana urang doakeun nyaeta keluargana Mang Junet sareng binayah manehna aya tujuan ziarah ka tanah suci ngajalankeun ibadah umroh. Urang doakeun mudah-mudahan Mang Junet sareng binayah ieu oge dipararanjangkeun umurna tetepkeun iman Islamna nyaeta disalametkeun dina perjalananna
sehingga bisa dipasihan ketenangan ibadah kayak di Mekahna gitunya ya. Pang mudah-mudahan sanggeusna ibadah ieu dijadikeun ibadah umroh ya, ibadah umroh anu mabrur anu makbul bi barokati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aya kene anu teu sehat aya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal afdalu ta'jilus sholati fi awwali waqtiha. Lan utawi kang leuwih utama ta'jilus sholati iku ngaganjangaken salat fi awwali waqtiha ing dalam awale waktu salat. Masih nyaritakeun dina kewajiban salat. Kamari nyaritakeun nyaeta wajib anu jadi kolot nyaeta marentah. Marentah naon? Marentah anu jadi anakna ketika orang boga anak umur 7 tahun eta anu jadi kolot wajib marentah sholat. Boga anak umur 7 tahun jabula manggeus teu boga umur 7 tahun mah boga ge anu geus belasan tahun. Eta apalagi eta manggeus naon? Geus leuwih urang kudu marentahna, leuwih urang kudu naon ngadidikna. Ketika orang masih non yang mulai boga anak umur 7 tahun teh geus wajib diparentah salat. Kumaha tata carana? Tata carana ketika datang waktu salat. Urang boga anak leutik umur 7 tahun ya. Tong atau nok waktu dohor gegeran kacai neuk naon apa mandi ambe tiis ta otak ambe tiis sanggeusna siram eta naon jadi pandian awakna geus sanggeusna mandi urang dititah ku urang titah ngala cai wudu ja praktek wuduna ge cenah mah abah ulah can bisa dan bisa kalau praktekna atuh sia ngaji cenah di guru ngaji sia manyan dari pagahan nyalakeun ka guru ngajina ari sia cenah ngaji naon bae emang dok di pagahan praktek wudu tilok di pagahan praktek salat praktek wudu bae cenah teu bisa nyalahkeun kamu jadi guru. Mending nyalakeun mah eta sanyalahkeunna teh urang nitipkeun kamu jadi guru teh misalna tah nitipkeun anak kula deuk dikumahakeun tadi kumahakeun pokona mah anak kula mah supaya ngarti dina agama dina masalah hukum agama nitipkeun awalna tah beas 2 karung gelakna dia gula misalna 2 kilo kopi na 3 kilo gemun teu ta ustaz tah amplop anu sok re anggel mah atuh semangat pan nya atuh ustaz teh semangat ari ku kolot budakna nitipkeun aju aya naonan aya amplop anu pandelan mah semangat pan ajuban rokona 2 salot boom temikir tetep baik jika budak ya pan kahiji guruna semangat kadua atau kabudak nage lamun kolotna rajin mah rajin naon rajin maksudna rajin nyetrum ka anu jadi guru na disetrum loba disetrum eta ke ka anak urangna nyetrumna kenceng tapi sebagai kolot nyetrumna kendor kanu jadi guru ngaji atau ke anaknya kan ada kendor setrum mana kurang atau lain artinya guru ngaji hayang dia lagi
nafsuna urang agak belum pengertian gitu. Sebab naon soalnya asal misalnya praktek sholat, praktek wudu nyala-nyalakeun anu jadi guruna, padahal mah anu leuwih wajib masaha. Anu wajib bener-bener ngadidik anak urang teh urang sebagai kolotna, anak urang ya teu bisa praktek wudu ayo pagaran. Tinggal guru ngaji na umpamanan ya aluruskeun atawa leuwih ngabenerkeun gitu. Jadi cek anu jadi kolot ya geus kira mandi, tas mandi ngalacai wudu naon. Ngalacai wudu tong aya belajar salat. Salat ulah wuduna pagahan dipagahan kono jadi kolot. Tah tas mumbah leungeun cek bapana teh terus mumbah suku. Ajaran pan kolot teh kusulat tilok wudu pagahan kesalahan deui. Tas suku ka irung cek bapana teh tas irung mah atuh katarang geus katarang geus tinggal anakna bingung. Asana jager ieu pernah dipagahan ku guru ngaji kula jan teu kieu-kieu amat bah. Ai keur ieu mah caina loba. Mantak ieu caina loba ku ari mah caina seutik eta ku ari mah caina seutik ti leungeun guru ka suku. Tah. Ambe tare anggeus kitu nya. Tah eta bener ke anak urang pagahan dina masalah praktek ngalacai wudu. Sebab nontah kewajiban anu jadi kolot eta sing oreng wajib marentah salat. Tempo di imah urang anak urang umur 9 tahun. Lamun misalna urang cicing teh anak urang misalna tiap asup waktu salat urang cicing teu marentah salat berarti urang kadorakaan. Urang dosa sebagai kolot teu daek marentah ka anu jadi anak anu umurna geus 7 tahun parentah salat. Didik mulai salat cuman marentahna cuman didikna eta urang sambil marentah sambil dicontohan ku anu jadi kolot ya. Yuk urang kacai cek abangna teh. Abang dek kacain dek ngalaksanakeun salat zuhur misalnya atau salat zuhur ayo bebarengan dituntun ku anu jadi kolotna nyontohan sebab budak kuari mah praktek tanpa contoh maldaikeun ngabalikeun kuari mah cenah abah marentahan salat peka kula abah ge tilok salat abah marentahan kula ngaji be abah ge tilok ngaji kuari budak kuari mah kitu ngabalik-balikeun nemantak praktek meraktekkeun salat sabari dicontohan kono jadi kolotna. Lamun urang cicing bae nyaeta urang bakal bakal menang doraka atau bakal kadosaan ku gara-gara urang teu daek marentah salat ka anak urang anu mulai umur 7 tahun. Kumaha mun urang geus marentah eta budak umpama masih bandel keneh bae. Malumlah karena umur 7 tahun mah paling ke kelas sabaraha? Dara kelas 1 atau kelas 2 SD. Bener teh? Antara kelas 1 kelas 2 SD pan ngeujeunnan dia salat subuh diudangkeun salat subuh nang gigisik doang tas gigisik mah naon deui? SD beureum deui. Misalnya udang sholat subuh jeung datang ka beurang. Tapi sanajan kitu sebagai kolot urang tiap waktu tiap kudu marentah kanu jadi anak. Adapun eta ndek salat ndek henteu urang geus kaluar parentah urang nya geus nanda geus marentahkeun kanu jadi anak kita salat eta umur naon? Umur 7 tahun. Jadi urang teu naon deui ya. Geus aya kaluar parentah mah atau geus ngajak geus marentah ka anak urang ari eta nyana daek ngagawan daek henteu urang geus kaluar parentah. Geus naon deui malum lah ngaranna ge karek kelas 2 SD atau kelas 3 SD di
Tapi ketika umur 10 tahun datang, umur 10 tahun kewajiban anu jadi kolot eta marentah kanu jadi anak eta bari disingsieunan. Disingsieunan kunaon? Disingsieunan urang kunaon teh gitu. Ukurannya nanu sieun penggepuk mah besingan mantak ngamadarakeun. Pan budak kuari manaon? Ulin-ulinan teh misalnya cocokan anak HP. Awas ya dedek sholat, HP na koeng dijual, HP na koeng misalnya dibandingkan sieun mal, sieun dijual koeng si HP na dedek sholat na, enggak senang, jadinya nate, kan kadang-kadang, ge, itu, kacai atau kacai sih orang sih banget doang. Ya, kita sholat isya atau sholat subuh sih bunga dong pajar tanggal wudhu asup ke kamar begadang deh orang anaknya. Kalau itu pernah ya tak anak berletik itu si banget asup deh ke kamar sholat mante. Sehingga nama pacaran ainglah atau senajan gitu gece nama dan salat ini. Padahal mah kolot di bobodo punyana. Kolot misalnya dilalagat punyana si orangnya na urusannya jeung saha. Jeung saha jeung nu marentakeun salat nyatana atuh jeung Allah moal bisa dibobodo moal bisa dibohongan nu mantep urang ulah sampe naon ya ulah sampe ngabohongan jelema atawa ulah sakomo misal Allah moal bisa dibohongan ieu hari kolot urang mah bisa dibohongan gara salat isya heuh bulan ka musala ya kamu sholat padahal mau wudhu ente naon teh di mana kamu sholat bae kedatang kamu sholat mah jauh cai atuh diuk banyak kan di mau sholat diuk bae aja enggas cek pandita misalnya April enggas atuh enggus tadi kula teh musola padahal mana padahal mah diuk doang jauh caian itunya mantap gitu. Geus urang hiji doang modalna nyatana urang masalah bohong mah teu naon meunang bohong tapi ulah kapanggih jeung jelema bisa teh urang bohong tapi ulah sampai kapanggih jeung jelema bisa teh model bohong boleh tapi ulah sampai kapanggih jeung jelema urang dep nipu jelema lah jelema ieu nya teu kapanggih jeung jelema teu naon bohong tapi ulah kapanggih jelema atau urang deuk ya urang penting-penting misalna ndek pulang paling lah nu penting mah cek naon ya cek mangjalita di majelis sana teu meunangna ya bohong mah meunang tetapi teu meunang kapanggih tak sameme urang umpama puting-puting dek cupat cokot dek nyokot kotok ya lah misalnya iseng ya puting-puting orang rapi perih misalnya lah ya mencit kotok gitu tak ketika orang kotok dicekel kurang kira-kira menang dia teka panggih jelema nama ya tapi karena syaratnya ulah kapanggih jeung jelema barang dipikir-pikirnya aing jelema lainnya aing jelema lainnya lamun urang masih ngarasa jelema kene berarti jadi moal nyokot anu batur atuh moal ja urang jelema ieu nah kecuali urangna ya aing jelema lain aing mah lain juri karak jadi tah jadi asana cokot-cokot ya urang mah lain jelema urang mah juri gitu. Jadi balik deui boga anak umur 7 tahun wajib marentah cicing kene bae loba masih bandel kene bae geus karasa ku urang ulah-ulah urang ngadidik misalnya anak urang keur leutik ku kolot inget henteu ku urang diparentah ku kolot urang ulah-ulah tita salat tita ngaji ge urang mah gararati
kita ngaji lulumpatan bae, kita ngaji misalnya orang maulin bae, komo kita sholat mah orang keretik pernah ente diparentah sholat tuh kolot orang. Ingat ente orang pernah diparentah sholat tuh kolot orang. Lamun ente pernah diparentah sholat tuh kolot orang berarti kolot orang doraka. Tapi lamun orang misalnya diparentah sholat ku kolot orang loba ngabantah berarti nu nanggung jawab orang sorangan. Ketika eta anak umur 10 tahun kolot nyaeta wajib di dieu mah nyatana naon ya wa yadribuhum ala tarki hayo singsieunan digebuk ku urang. Singsieunan ku urang digebuk ketika eta anak umur 10 tahun geus ari ku ari mau umpama ari naon ya ari ukuran nama daratkeun geus ku ari aya hukum teu bisa orang sewenang-wenang senajan ka anak urang ge aya anak umpama digebukan ku urang sampai para rotong atuh urang ditera polisi ku ari mah atuh anak kula ieu anak urang digebukan sampai para rotong kanyawan ku misalnya ku hukum kanyawan ku aparat ditewa sebab ku ari mah aya undang-undang mantap geus tadi ge singsieunan bae anu sakira-kirana naon ya nyana bisa sieun aju kumaha lamun urang ya anak umur 10 tahun mah geus boga 7 tahun mah komo ieu mah aya ge misalnya di imah orang yang minantu orang tidak sholat kumaha eta kewajiban orang selaku misalnya dina hiji imah misalnya ngahiji lobaan di imah eta sebenarnya wajib marentah anunannya anu ketua imah nasahat atau pakolot namanya pokoknya sholat udang ke orang boga anak minantu umpama teu daek sholat osok urang ngahudangkeun minantu tita sholat osok disiram nya sebab naon lamun eta misalna umpama hiji imah urang cicing bae berarti kewajiban urang gitu. Ari geus marentah mah geus marentah umpama tita salat nek digawendeng teh teh mah urusannya masing-masing masalah amal. Terus surah wal afdalu ta'jilu sholati ala fi awwali waqtiha nupang leuwih utamana dina ngalaksanakeun ibadah salat ta'jilu sholati fi awwali waqtiha nyaeta ngagancangkeun nyatana kana salat fi awwali waqtiha dina awal waktu ketika dur waktu datang urang anu leuwih utama nama gegeraan sholat gegeraan orang kacai ketika eta waktu zohor datang azan rame gegeraan orang kacai ngalaksanakeun orang sok kitun teu ketika azan orang langsung kacai komo ku kieu mah ye samemeh datang waktu sholat orang geus mandi sanggeusna mandi urang naon ya ngalacai wudu pan ieu waktu salat can datang bae barang ditempo misalnya 5 menit deui ieu bae nangguan waktu salat eta nu leuwih bagus mah sebab naon waktu langsung ngalacai wudu nek ngalaksanakeun salat eta naon ya cahayana bulan purnama aja lamun samemeh waktu mah tadi nyatana cahayana kos cahaya mata poe eta kitu kadituna cahaya tambah leutik kos bintang cahaya bintang tambah jauh tambah leutik ngentit beak gebal mah
Jaeta mah kebiasaan orang ketika waktu datang, waktu sholat datang orang mapan ta'jilu sholat, tengah gancangkan ngalaksanakan sholat, tengah buru-buru misalnya, langsung ngalaksanakan fi awal waktu hadina awal waktu sholat orang melah karena kiamatnya kelemi atau misalnya cana naona lah misalnya kuari waktu zuhur jam 12 kurang gitunya capai jam 12 maka baik kurang gitu. Jadi nulawi utama namanya ta orang ngalaksanakeun sholat teh ganjarana anu pang gede-gedena dina awal waktu. Emang teu meunang ngalaksanakeun sholat misalnya ibadah sholat lain di awal waktu teu meunang. Urang ngahirkeun kana awal waktu sanajan tanpa uzur, sanajan misalnya non ya uzur halangan kieu kitu kalau di hati orang niat di hati orang bahwa orang hendak ngalaksanakeun sholat samemeh keluar waktu sholat kumaha maksudna takir salam mangudin aya nu azan cek pamajikanana maka tuh kayaman geus gegeroan bae gegeroan naon sia itu di musola tuh geus gegeroan bae bahasana gegeroan sing oreng mah lamun kapahama sing oreng kiamat eta keur azan mangudin keur ngetrek bae misalna naon ya keur magehan kandang ya pandang punya pagehan bahkan di pinggir kali punya nendep dicor nendep dikaluhurkeun tah ketika misalnya aya naon sih gegeroan bae cek mangudin teh moh cek pamajian akan geus segera kacai jadi supaya naon misalnya atuh jaga gebang teh maka mau poe Jumat wayahna pere atuh ieu bae kita geus naon lain poe Jumat maksudna salat zuhur geran salat zuhur cek mangudin teh geus aing mah gedeung bae gedeung ngalaksanakeunana gedeung cuman diniatan ku urang ulah sampai kaliwat geus gedeung salatna di hate urang seniatna salatna gedeung ajam di hate bahwa urang hendak ngalaksanakeun salat tapi ulah coba-coba umpama ketika eta urang datang waktu salat lah aing mau malu salat pokona aing mah zuhur ieu mah malu salat aya kene zuhur isukan atawa aing mah asar wae mendek libur heula mal sholat emang aya liburna sholat aya udah bagi lelaki mah kata-kata libur sholat kecuali nyatana kahanan ya karombongan awewe aya liburna sholat mah baik dina haid nifas wiladan ternyata aya liburna sholat lalaki mah libur mentak tadi di orang di awal waktu ente bisa ngalaksanakeun lah kedeung bae salat. Komo misalnya waktu salat Isya mah panjang teh. Panjang. Lah kumaha salat Isya na kedeung bae tas nyele sinetron. Misalnya orang mah kaelekeun ieu ku sinetron. Kedeung lah kekedengan wayah naon wayah nama kahesan tapi sanajan misalnya kahesan ketika eta urang nyaring ketika eta urang budang ku sebab kesdiniatan di hate bahwa ulama gedeung ya salat isana eta gegeran urang salat Isya samemeh urang ngalanjutkeun HS deui nyatana kacai heula ngalaksanakeun salat
sholat isya. Namun orang lamun muji kepadilahan nyatana keutamaan sholat teh kurang bagus gitunya, kurang bagus ngengkek-ngengkekkeun waktu sholat, ngahir-ngahirkeun waktu sholat. Mendingan orang ketika asup waktu gegeraan kacai ngalaksanakeun sholat. Orang sok itu tilau kadang-kadang ya, kadang-kadang orang sok kadang kerlempeng mahate aya nu azan gegeraan nya kacai ngalaksanakeun ibadah sholat. Koma misal bos Mangudin marajin, misal berjamaah di musolana nya nama ya jam tengah 5 keneng geus ka musola alah cai wudu ku saking semangatna berjamaah jam tengah 5 keneng geus ka musola. Waktu nyatana waktu mangukat azan nyana batal wudu batur mah berjamaah sebab di musola wajai nyana balik berjamaah teh ajuna mah teu berjamaah nu mantap leumpang ka musola ulah kebeldein ulah misal sajam keneh geus kenaon sajam keneh umpama geus ka musola geus urang. Namun ukuran kaudag mangges aya nu azan gegeraan urang buru-buru nyatana dararatang ka musola nganan yang ngalaksanakeun ibadah berjamaah sebabna kaistimewaan berjamaah di imah mah urang diganjarna hiji umpama diberenan je dibere upahna ganjaranna ku Gusti Allah hiji ari bari berjamaah mah diganjar nage 27 derajat. Milih mana ta? Milih hiji ta milih 27? Milih 27 derajat. Mantap pabandinganna ganjaranna beda bebeunanganana. Jadi ayo urang ramekeun mushola urang, ramekeun non tempat ibadah urang ku nyatana loba ngalaksanakeun ibadah sholat berjamaah sebab nanti eta gitu kayak aku lama unggal waktu jam 3 sholat berjamaah ndek sholat maghrib bae lah teu jadi masalah. Urang ulah sampai nanya ulah sampai kosong awak urang teu daek sholat berjamaah atau maghrib teu jadi masalah. Ramekeun orang aja sebabna ibadah di imah lamun orang kesalahan misalnya dina praktekna atau orang atau salah baik tapi untungna orang berjamaah ketika orang salahan sholat orang tuh aya nanggung imam dehareun sholat orang ditanggung tadina salah jadi bener sebabna ya ditanggung ku imam. Tapi orang sholat seumur-umur di imah loba salah, loba nanya, loba misalan takur jem hukumna atau salah baik mulai nanggung. Mantap orang ketika kumpul di musola eta siap kudu jadi bisa jadi imam kabeh. Jadi imamna kumaha urang dina barisan pertama lempengan imam sahabayan misalnya anu siap lempengan imam ditubangan imam eta siap kudu ngagantian imam. Ieu mah kadang-kadang naon ya dina masalah salat ibadah naon ya Jumat ge eta anu ditubangan imam eta lain jelema-jelema anu ngarti. Sebabna jeung cadangan beusing imam eta batal wudu eta nu ditubangeun imam gegeraan siap ngagantian imam. Ulah misalnya imam nyaloyong batal wudu menyecep imam teh nyana begitu batal ngaharep kawetan biasa. Para jamaah salat kula batal.
ribut mau dah. Kira-kira batal. Atuh untuk kudu gitu. Nya, atuh geus bae imam. Aloson. Tapi ulah misalnya eta nya hayang siap kaluarna eta kudu ka tukang atuh ganti kan loba makmum. Mal bisa lewat mantak di masjid mah kadang-kadang pan lamun poe Jumat di palongpongkeun teh lawang jeung naon jeung imam kabur kitu nya ketika batal atuh geus keluar jalan ieu kayaknya ngartieun ieu ketika imam batal ayo makmum anu ngarti maju ka hareup ngagantian imam nu batal ieu mah imam batal cara ricing bae kabehan aya ustad ditukar ya aya ustad ditukang misalnya aing dek ngalengkah ka hareup sabaraha lengkah ieu sebab beliau leuwih ti 3 lengkah batal dan mantap gitu orang kudu nyaho kana ilmu kana nyaho kana ilmuna aja di musala kumaha lamun imamna batal siap ngagantian siap teu di tukang siap ngaganjeleng ngakahareup imam molos ka teh imam ya lawangan di musala mah mepet teh geus diuk pada nongkrong ngarupan jelema nu salat itu nya aja tambahi beta aja anu ngagantianan Mang Udin di hareup teh nya pangarepan ngagantian atuh pan salat maghrib umpama karek menang sarakaat waduh mana ieu cenah maca Fatihah digandengkeun sakali deui walau dolim menyana misalnya non lulus ketika ya non anu dibaca ya surat ieu teu kapararanggih ya ieu ajeuna manggeus lah teu kudu maca-maca surat dolim atuh geranting geus atawa saingatna urang sabisana urang surat nah surat al-ikhlas baelah an pendek dibaca punya geus beres langsung mentak lah cek Mang Udin teh kula momal deket-deket imam salat besingan imam batal urang kula ngagantian rada haliwu itu padahal bagus-bagusna dina kepadilahan orang berjamaah ganjaran anu paling gede ketika orang ngaluruskeun awak orang jeung posisi imam pertama ganjaran gede terus ka mana terus di dina ka katuhu di katuhun imam geus mentok ka pinggir engke ka kenjalan imam eta ganjaran ieu na itu dina tata cara orang ngalaksanakeun ibadah salat berjamaah dari riwayat tujuh takhiruha an awalil waqti walau bila mujrim meunang takhiruha ngakhirkeun salat dina awal waktu sanajan misalna tanpa uzur kalawan syarat orang kudu ajam boga ajam di hati bahwa aing teh deuk ngalaksanakeun salat lah salatna gedeung bae nu penting aing ieu ngalaksanakeun salat zuhur ulah sampai liwat waktu asar kitu nya tetep ajam di hati urang deuk ngalaksanakeun salat meunang sanajan kitu ge nu penting ulah kieu teh misalnya sholat zuhur tengah 3 atau jam 3 kurang seperempat sedangkan kuari asar muntah salah jam 3 kurang seperempat jam 3 kurang apa jam 3 liwat jam kurang asalnya jam 3 kurang 5 menit deui ka waktu asar orang sholat zuhur kaeta anu jorege nupang jore-jorena ketika eta urang nanya ndek sol ngalaksanakeun salat zuhur geus mepet jasa sakedeung deui salat asar tinggal didinya aya mamarahan anu mamarahan saha iblis
sial ceknya nantinya pajar tak poin mal sholat sian yang meninggalkan sholat zuhur tadi seneng sholat mah dia mengeseneg waktu asar kahan sholat jadi iblis teh memarahan da urang mah asana tilok meureun arek gitu-gitu teh mah tilok ya semacam misalnya orang sholat subuh kaberangan baik geus isuk-isuk kurang masih kene sholat subuh nu penting mah teu jadi masalah sebab waktu subuh eta encan waktuna muncul mata poe mah sholat subuh menang kene nu penting can aya mata poe si ngoreng can mata poe setengah 8 udah ngesi cenah aing pernah ngadenge cenah menang sholat subuh nu penting can muncul mata poe can muncul mata poe je tengah 8 ge si ngoreng mah tuh cedeung eta mah cedeung can muncul mata poe ge hari waktu mah geus berat ya mah ulah salah paham ngomong can muncul mata poe umpama iya man ayo be sholat gitunya dan mungkin hanya sakitu heula orang pengaosan mudah-mudahan yang mudah-mudahan di haji kurang di awas kurang eta dijadikan hidayah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala kurang lawina nyuwun hampura dan Allah wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.